Tatamu anu di Purwakarta cek jager ramah hidup mama hidup begitu kanawatil dan keamak Nih, Bapak, atur nuhun karena didikan salami ieu. Atur nuhun tos tiasa ngadampingina dugi ka dewasa, dugi ka dinten ayeuna. Ina nyuhunkeun doa restuna ti emi sareng Bapa. Hoyong nyuhunkeun diwalian ditikankeun kapabanget pilihan Ina. lucu masih kena jumenan mama disempur kurang sumbang sudah ngalet kayak ngabandaleun kan itu tak aya di mah di Purwakarta kan itu nyangan jodoh baheula mah disumbang milari kamu ka Purwakarta di Purwakarta milari jodoh sakumaha anu tos kareuna kamu ingat sadayana tadi pamaksakan para tatamu tos etes jentrek bahasa sepuh ngalet ke ngabandaleun memang kematnya tangtunang tos ngadugikeun maksa nyamukkeun meungkeutkeun duduluran mudah-mudahan puas silaturahmi meungkeutkeun duduluran ieu keuna janji Allah anu disanggeumkeun ku Kangjeng Nabi urang sadaya kalebet di golongan jalmi anu panjang yuswa jeung rezeki amin ya Allah ya rabbal alamin. Sayuti kelahiran Purwakarta Kaping 2 Februari 1882. Alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa syakirin hamdan na'imin hamda yuwafin amma yukafi wasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahu la ilaha Naon hasil setorkeun ka bojo sing nyaah ka perempuan istri dua bapak sing nyaah ka apa motor sakitu next Thank you.